Saat dia masih utuh, dia tidak berguna. Saat dia pecah-pecah, berguna dan bermanfaat. Bermanfaat. Wah, pakis tuh. Oi, Kis, keraun dia ngaulang bae. Ah, si Patut. Karena tuh Kis tadinya ngaulang bae. Aing keur mecahkeun kode alam tuh. Bantuan. Kode alam naon nya teh Kis? Ulah kaedanan teh nomor astagfirullah. Lamun item bos, kayak ku aing nya dipangmelikeun baju lebaran rek sabala setel bebejak ka saya. Astagfirullah Kis. Oh zaman nu beung hartina judi ieu cek papatah ge. Tapi bener ya dibelikeun baju. Aram jadahnya nema tuh. Geus mah dipoyok, dilebok deui. Ku aing moal dipangmelikeun baju lebaran pisan geura. Jeh, tong kitu atuh Kis kan urang mah CS. Bener pisan nya tuh. Pakai di Patut tuh. Aing masih lulus pisan. Aing nya beli baju. Kenapa tanya? Oi, pemuda PPP. Tur ai PPP naon artina? Tuh nya Kis. Jika nama para pencari parawan tah. Siapa? Hei bro, mau bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pin punten ai PPP teh naon? Tuh benturnya ne bahasan lemes pisan. Habis pikir aing. Jeh, manya tak apal tur. Ari PPP teh artina naon? Teu apal Pin. Emang naon artina? Kade. Hayang nyaho artina PPP teh naon? Para pemuda pengangguran. Haram jadah. Bisa kitu eta omongan. Aduh. Tong kitu Pin, nyeta aing teh keur gawe yo. Emang nyata gawe naon Kis? Gawe IT. IT dong, IT. Keke. Emang ada IT teh naon, Wak? IT teh Pin yo. Mecahkeun kode alam supaya jadi nomor. Si Pakis atuh eta mah mentog ya atuh ngaranna. Pin. Tur, ayeuna bantuan aing ya mecahkeun kluna. Emang kluna teh naon, Wak? Kluna teh yo. Saat dia utuh tak berguna, saat dia pecah berguna dan bermanfaat. Keke. Naon tur? Eta mah endog. Nah gitu. Ari endog mah, ari encan popos bisa jadi cacing calang. Ari lamun pecah mah bisa jadi hayam atawa endog ceplok. Tak akan bermanfaat. Bener oge nya netur. Kela. Endog 2. Berarti nomor endog teh 2, 3, 4. Kumaha mun dipasangan? Pasangan baik Kis. Ya, pasangan bekis. Ya duitna teh aing. Ya. Tapi kadenya pamat tembus aing bagi persenan. Siap. Kamana nya ieu jama sepi amat masa moalnya ieu teh tuh. Budak tuh. Sampur bising wae masang buah. Sampurasun. Rampes. Kasep beramang. Alhamdulillah. Kemana wae ieu teh? Ya, dia. Emet masang ya jigana. Apal bae bandar gula. Atuh apa ae? Pin, sieu mah lain bandar gula ieu. Oh gitu. Bandar ula. Aduh. Kela ieu teh ieu bobo nomorna. Kumaha ieu teh masang moal atuh. Masang enggak. Ini gua ka dia nomorna mumpung muing ke pusat ya sakalian daftarkeun. Yo, nomorna 2, 3, jeung 4 eta mah pasti tembus nomorna. Mak nya tembus yakin maneh? Yakin lah. Sabra? Yo. Kita masang gocap. Kabeh ya bener. Kabeh dah pasti meunang. Mantep yakin kemaraneh lah pokona mah. Atuh yakin. Geus ke puting. Tempokeun ya kaluaran sabaraha? Siap. Oke. Yang geus satu geus paru kitu bae mah nomorna 24 Kang. Siap. Oh, we balik heula ka pusat. Ekspor sakalian. Daguan teh penting ya. Siap. Sampurasun. Rampes.
bubaran teh. Siapa tuh nomor berapa? 308. Geus kita tenang dipangbelikeun saya. Atuh ieu mah kuring gagah bae pada teh mah jadi atuh. aja. Sampurasun. Rampes. Oh, bos sehat. Alhamdulillah. Jam sabar ya, Bos? Jam setengah 11 ya. Wah, suara streaming atuh ya. Wae mah wae. Coba cing buka HP-na. Oh, Ya, ge menang mah bagian ya. Jelas tuh. Sok wa dipirit wa, amir rada tegang teh gitu. Sok coba. coba. Sok. Tah bener ke itu guys dipirit mihiji ka bool hayam. Ya. Nah, Sok. alah euy, kalah kasalapan gecol. Ramja dah. Ke. Nu kaduana sok kira, bener sok. Tuh kan bener Oh. piritan aing 3 nu bener teh. Iya, bising menang bu angka ya. Tah. Arah, gecol di bae. Aduh, ieu mah eleh dibari Pusiti. Tulung. Aing halus. Ayo jangan makan togel tuh. Kumaha lamun kurang ngeureun da? Hayu. Kumaha ngeureunna a? Kumaha lamun kurang ngeledek? Hayu. Hayu. Alah, rugi di bae aing ya. Lieur. Arek menang teh kelas jadi ya. Jodoh. Sampurasun. Rampes. Bos geus cicing yang. Bos cicing aing keur lieur dah. Alah, elehnya. Haram jada sia. Ngaledek ka aing. Teh nyawa aing keur parusing kieu. Goblok sia. Coba duit sakit-sakitna eleh deui. Daripada dipakai judi mending dibere ka jama kolot. Gede-gede lo bakal pusing.